Carita ieu asalna tina episode Ramayana. Dina episode ieu Rahwana Raja Alengka hayang nyulik Sinta pamajikan Rama. Tapi unggal kejahatan pasti aya balasanana. Ieu caritana. Sinta tong hariwang kuring sareng Laksamana bakal ngajaga anjeun. Sumuhun Rama, tapi orang sok ngarasa aya nu ningalikeun urang ti kajauhan. Geulis pisan isi Sinta, abdi kudu enggal ngawartosan ka Dulu Rahwana. Kang Rama, aya nu curiga kuring bakal mariksa ka sabeudeureuan leuweung. Sae tapi sing hati-hatinya. Naon wartana sur parakna? Abdi parantos ningali Sinta pamajikan Rama, geulisna kawas Dewi kahiyangan. Haha. Kuring bakal nyulik anjeunna, kuring bakal ngirim Kijang Mas pikeun nalikung Rama. Tuan Rahwana, nah bahaya lamun nyerang Rama langsung. Kuring kudu nganggo akal, lain nganggo kekuatan. Ulah katalu ku nafsu, Sinta teh pamajikan batur. Cicing, anjeun teu ngarti kumbakarna. Rama, tinggal itu aya kijang emas menggeulis pisan abdi hayang boga. Sae abdi bakal ngaletak kijang ka mana jagaan Sinta. Tenang we, Cinta, kuring di dieu bakal ngajagaan anjeun. Laksamana tulung. Kamana damukeun geura abdi asa ngadangu suara Rama. Tiga aya nu aneh tapi alus. Abdi indit ngarios, ulah keluar ti dieu Cinta. Neng punten. Abdi jami sepuh nu leungit di hutan ieu. Bantosan abdi minum cai. Deudeuh teuing aki sumuhun dipali di teu caina. Kurang Rahwana. Ayeuna anjeun milik kurang. Oh, abdi setia ka Rama. Lepas geus Cinta. Ayo menang adean masa. Tong sedih Sinta, kuring moal ngantep Rahwana nyiksa anjeun. Laras Sinta, arurang bakal ngajaga anjeun. Hatur nuhun, abdi yakin Rama bakal datang nyelametkeun abdi. Yuk Sinta, bani jadi permaisuri kuring si cilaka. Moal abdi bakal setia ka Rama nepi ka akhir hayat. Saha nu ngalakukeun ieu? Rahwana geus nyulik Sinta. Anjeun kudu nyelamatkeun anjeunna. Hatur nuhun Jatayu, anjeunna gugur minangka pahlawan. Gusti Rama, ulah sedih. Kuring bakal nyebrang ka Alengka pikeun nyalametkeun Dewi Sinta. Kuring barengan anjeun Kang Rama, urang kudu balas. Kitu caritana nalika Rahwana nyulik Sinta. Tapi dina tungtungna Rama jeung Hanoman bakal datang pikeun nyalametkeun anjeunna. Carita ieu ngajarkeun yen kasatiaan jeung kabeneran pasti bakal ngalehkeun kajahatan. Astagfirullahaladzim. Hei. Gila, gak bisa ini. Awas dia menurut. Naon? Ini perjuangan Sunda, Bu. Masuk. Ini aku video. Anjir, ieu mah babak sih. 3. Cinta tong hariwang. Kumaha deui? Kang Rama. Kuring sareng Laksamana bakal ngajaga anjeun. Sae tapi sih